Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Angkung tipayun hayu urang sami-sami panjatkeun puji sinang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu di mana dina kesempatan ieu urang sadaya geus dipasihan kesempatan dari ieu tempat dina hayang salat. Salat wa salam kasanggakeun urang sadayana yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahilam kepada sahabatna, ke keluargana, mugi ka urang sadayana salaku umat. Ngahaturkeun nuhun ka panata acara ka Bapak Guru Basa Sunda nu kusim abdi dipika hormat sareng karerencangan anu kusim abdi dipika cinta. Sim abdi ngadeg di dieu teh bade ngajajarkeun biantara anu jajarna keyboard. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, tangtu urang geus teu aneh kana ngaranna komputer. Tah dina komputer teh aya nu disebut keyboard. Keyboard nyaeta jang ngetik, jeung ngedit teks. Keyboard oge ngabogaan fungsi jang ngagerakan kursor jeung ngedit teks nu aya dina komputer seperti aplikasi, dokumen, dan sajabana. Tah, janten kacindekan teh, janten kacindekanana urang teh kudu tiasa kudu terang kana fungsi-fungsi komputer supados urang gampil ngagunakeunana. Rupina sakitu anu tiasa kusim abdi dibeberkeun, hapunten anu kasuhun bilih aya kalepatan dina basa boh dina lamusim abdi. Kabantan jalana muter, jalan tol mah kudu mayar, lamun anjeun hayang pinter kudu getol diajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.